Bapak badan meligas kumaha kumaha si bapak kan mere tugas kumaha dia tugasnya marane indek kamaran ya papa jadi si toha marane nanya ka urang ya urang nanya ka saha Ini dukuan si Rabani di Sokala. Si bapak tuh mere tugas juga kieu. ini kasep atau akal lo pistan resepna ieu atuh asing garancang megancang urang baliknya Cuk orang mekan juga ngasih apa di si Rabani. meuli baso ka CSI malina di higar mana eta dua ka mana sih bobogohan jiga nama Tadi mah cenah jara-jara heula, tapi teh mah tuh nya ka mana wae teh duaan teh menilai. Kat. Putri, tong main HP heula atuh ke deui. Heeh siap. Nah rapih tugas diketik, sok diketik di komputer. Nya urang gancang baralik, sok atuh ising barengar. Jadian deui. si bapak bade meligas kumaha kumawana si bapak kan mere tugas kumaha ieu tugasna marane indek kamaran ya papa jadi si toha marane nanya ka urang ya urang nanya ka saha Ini dukuan si Rabani di Sokala. Diskusi. Si bapak tuh mere tugas juga kieu. Meni kasep atuh akal lo pisan resepna ieu atuh asing garancang megancang urang balikna Cuk orangnya kan dukuan si Rabani di Sokala. meuli basa ka CSI malina di hegar mana eta dua ka mana sih bobogohan jiga nama Tadi mah cenah jara-jara heula, tapi teh mah nya ka mana wae teh duaan teh menilai. Tugasna kan ngajian film pondok sisindirannya. heeh kudu ngajian naskah oge cenah cek si bapak Sisindiran teh aya paparikan jeung rakitan kan. Siga kumaha sih contohna? Lamun kita mah jika kieu contohna hayang teuing buah hiris teu bisa ngasakanana, hayang teuing kanu geulis teu bisa ngakalanana. Tah lamun paparikan mah siga kieu batu turun keusik naik, kalapa tong beunana, ieu purun ieu daek sarua bogogeunana. Oh, rakitan mah hareup tukang sarua, ai paparikan mah ngan tukang nampung saruanya. biar baca Si ini baca sih kan kan itu ngajian naskahna lieu jadi urang nyeun sisindiran sesuai jeung mana. kamu sorangan mah lila gera bari jeung si bapak salentena dua di perjalanan Ah orang boga hiji ya kumaha mun kieu. Basani mun teh ko aneh. Tuluy digosok kuring teh. Basa papanggih jeung maneh tuluy bogoh ye kuring teh. teh mana kan kagiatan di sekolah malah kakak ngegombal gera Kan baya tuh kan bisa-bisa wae. ya tapi tong kita oge atuh Yang geus satu kumaha mun kieu. Aya listrik di masjid caga caangna ka mana-mana. Mun hayang hirup teu sulit kudu boga ilmu loba. Eta mah sareng atuh kan tugasna ngajian film pondok, jadi sisindiran oge kudu bisa dipake kana dialog. Mun loba kahayang pisan yang geus satu maneh mere contoh nu benerna siga kumaha. Urang poho kasih baga si otak ieu ditinggali, urang poho aya tugas, otak cik urang ningali. Kat. Putri, ngomongna tong leuleus atuh, padahal geus alus tadi teh. Putri baturna Hasan, si Hasan teh orang Arab, dikudu serius pisan, santai aturan. Ya santai mah santai ya tuh, tapi kudu bener oge. atuh put rek balik ya urang teh Nya kejadian deui kan. Nya atuh hampura. Indit ka kota Madura, papanggih jeung si Rehan Erehan. Kat geus alus padahal teh Hampurat. Poho dieu. nuang sayur jeung bukurna sayur asem nu mangkukna nganeh nu ngajian skripna maneh nu pohona. Indit kai masih gentak, disuguhan ku buah kurma. Dihampura atuh oktan, dengaran ge jelema. Jadian nareleuh sakali dibolak-balik jadian sakali deui baralik. bapak badan meligas kumaha si bapak kan mere tugas kumaha ieu tugasna Satu, dua, tiga. si bapak badan meligas Iya ulang. Iya. si
Kerasin dikit, pelan banget. Hah? Pelan tahu, nanti kita alasannya apa sih bapak coba? Cut. Aku lupa. Cut. Putri, tapi nasi penhela tuh kayak dari. Awalnya gimana? Suci, tolong bantu apa? Rapi. Jadi kasep aku akang, lo bisa resepna, yuk atuh asing garancang ulang baliknya. Cek urang kan mah boleh sila bagi sok tanya. Nya kamana wae kedua teh bilang. Yang salah nih. Pak Yogi maklumin ya. Oke, banyak masalah. Lihat tuh, penuh.